Allah. Coba sip, celana deketkan ka dia deketkan. Oh. Allah. Dia maksudnya ngumumkan nu paeh dina sape keur naon maksudna dia teh. Masyaallah, dia ada na pencele dia ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemarin masih dadan karunya, Ro. Dadan mana, Sip? Atau dadan ka Subro. Kunaon sebro aku naon? Da aku teh nyaho pan pae HP la ditujung. Eta si dadan ka Subro. Kamari. Masyaallah, atuh eta goyuhan ka timu, Sip, raga di ujung. Atuh di siaran beta ge kamari. Ya Allah, karunya amatnya. Atuh makana. Waduh, yang kudu mungkin di sekolah. Woi, teh, nak ke mana dia? Kali nak ke mana? Hah? Atuh RT nak ke mana RT? Koyong-koyongan bae doang pusing. Selamat nyambung sekali. Kadia. Kasih tangguhan tak gedung. Lain jeung eta da RT ku pongo ditanya tadi nak ke mana? Teh nak ke mana tangguhan cenah. Atuh dia deui jeung ku pangosip, RT ditanya. Naon jelema kitu ditanya, antep ka ngubur selos. Atuh lain baru kasih nak ke mana gitu. Nges, sarobae urang jeung edan nanya si RT mah. Saat yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panoni ku suaranya tes. RT eta ngumumkeun naon eta di musala eta. Suaranya speaker. Tenda kita. Lain eta aja perasaan mah tadi eta kuari tes nah sampai karena usuran ku ganeng. Atuh nya toa bagi si tamat buka dengeng manehnya. Am kadang kita harus kita mati dina. Raja turun tes-tesan be tes naon dites sing eta naon. La ilahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal saudara kita Dadan Uncung Kacihujung. Ke ya anu ninggal taro. La ilahi Kayak geus dengekeun bae lansip jadi kumaha lain ninggal di telah mana. meninggal Dengekeun bae lah dengekeun. Dadan Uncung Kacihujung. Astagfirullahaladzim sih, kurang tadi nyacakeun dadan, pan nyacakeun dadan ge HP-na nu cemplung pae. Mehna mah diumumkeun ka musala, dadan pae. Udah sih mulai ada tang ngerasakan masyarakat eta naon. Aju bae kementan parelek. Ih. Aing temen si eta ku pongo ho. Woi, RT, kumpul goy. Apa? Kak. Salah itu masuk. Woi, Kak. Kada. Lain pan sila dan can pae, kurang dungkun pae. Hah? Kau ini ketik beheung lah ke. Si dadan mantasan pae. Hah? Konsep? Si dadan mantasan podar. Waduh, menirup dia gitu, nama mati suri si Dadan. Naon dia mate, sok salah nyambung. Mati suri segala macam mati suri naon banteng puan. Atau aya banteng puan. Timun suri. Paeh timun suri mah Allah. Aya si dadan mantasan pae, HP na anu geus pae. Puter nyambung pan gua kiat tengah rading. Hah? Astagfirullahaladzim. Ya teh. Wah ini asapun kena jero bedug ke kolong bedug deh. Digebuk sekali hulu ta. Oh, kayak umumkan di burung hari itu mah. Masa ayo kabat ya kan jero. Pasrah tepaya sana. Ayo, berangkat. Ya, kok salah nyambung bae. Ro. Yo. Ari dia teh naon maksudna eta ngumumkeun nu ninggal dina sampai keur naon? Hah? Nandro? Allah, coba sip celana deketkeun ka dia deketkeun. Oh. Allah. Dia maksudnya ngumumkeun nu paeh dina sape keur naon maksudna dia teh. Masyaallah, dia ada na pencele dia ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, pan tadi Hansip ngomong si Dadan pas nanguncung ke ujung. Ya Allah teh, asallah aing mah capek ka dia. Anu paeh mah lain si dadan. Tadi kayak ngobrol jeung Jaro nu paeh mah HP si dadan. Kacamplung di tujung ngari dia aing masyaallah. Hah? Hansip? Dia teh ku tekone kata ciledug ini kruk jeung cacakar daugan kaya. Nu paeh mah lain dadana. HP nu paehna, lain jelemana. Oh, salah berarti ronya. Atuh salah-salah deui dia mengaring-arangkeun masyarakat. Aduh pan RT mah nu lainna, mentan perelek segala naon. Kabina-bina teuing, poin dicakar ka geta ceulina. Saya pura ke kantor.
Sip. Ro, kemana Ro? Sip. Bisa teh, ngalain ya. Kemana? Buka kantor ke kantor ge. Waduh, rokok mah jeung gas ketinggalan sip. Wah, aing teh khawatir betul. Hoy cokot dulu sip. Terus udah bayar. Terus saya tah. Eta ya, dia masih juburna pantes sekolah sekali. Duang bebek be asal serot. Teh cokot rokok jeung gas terus no warung Yogi di itu tuh. Hanan Ro, nubdas ke ngomong apa? Rokok jeung gas, cokot di warung bawa ke kantor kan cokot. Oh, siap Ro, siap Ro. Oh, iya pasti nama gas lah yo. Woi, teh. Gas LPG aing tadi dibawa ka mana eta? Hah? Hah? Tabung gas aing tadi dibawa ka mana? Dibeurah muluna kok ieu nya. Dia ngakuan, boga jaro yo. Putih teh jaro kan yo. Ngakuan buset ta. Mau boga jaro ge. Ayo bepan. Raya, gasna ya. Astagfirullahaladzim teh, nyanyar naon dia mau tabung gas ieu. Gas LPG ieu mah. Aing mah teh mau korek gas. Tabung saha dia di bawah ieu? Hah? Endo? Atuh ieu dia teh nek naon kalah nyokot gas LPG ieu. Atuh ieu gas Ro, panggil gasna ieu. Atuh maksud jaro mah teh, lain nih teh nyokot tabung gas, cokot korek gas. Korek gas paling ngorokok jeung rokona teh apan katinggaleuan di warung Yogi. Atuh nek naon dia mah mawa tabung gas. Aya naon kitu halelew amat. Doang kebau ditenok bae jelema keur ngisingnya kotai ka jero deui. Atuh Atuh kita naon? atuh teh nya sorangan sip, RT salah deng itu teh nyokot korek gas kalah tabung gas. Ari deh ahop. Deh, kongkoyangkeun dina beung aku nanti tabung gas. Bosan capek cina atuh ulah capek. Gas LPG ya dibawa. Sawak leutik mah mau tabung gas. Atuh coba ge dia teh kudu mikir. Kualah halaweun kita nyokot korek gas dia kalah nyokot tabung gas. Atuh coba ge, jaga opeh mah dia putih doang manuk dikukur. Atuh kudu mikir. Nah itu cara apa doang. Hah? Kolak? Ah, nggak itu jawab kolak pada gini-gini dong. Kurang dimakan dia. Terus ya kumaha gas langsip? Balikan kan itu balikan. Hah? Balikan. Ada sip nangkut. Balikan. Aing masalah ya. Aing gue nggak boleh lanjut. Mereka cenah teh emang bukan naik kalah ini. Ah, baru sip. Nggak segera cek aku dia mau ke bawah. Hit, muka dia. Aing. Ayo, ampura. Salah ya, lain gas. Bener mah kolak. Pancek aing naon tadi, boga aing eta. Hah? Nanggung? Heh, boga aing eta tadi ge boga aing yang dibawa. Oh, ampura yuk, ampura. Tapi cek jaro ge tidak nyot kolak sih ge. Kolak daun deui, kolak panci korinya kan kolak. Di mana aya kolak? Hah? Non. Geus tanggung deui aing ke kantor nanyakeun ka Jaro. Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam. Atuh naon eta si RT? Keukeuh bahayang kolak bae. Kolak di mana? Kolak naon sip? Nao. Nek nah teh saya teh hayang kolak segala macam. Jak keukeuh ku ada yang kolak cenah. Teh angkeun sip kunaon ngalain di batu masa teh. Aing gawe sekalian. Mah weh puasa lawan online aja puasa rajab. Aing mah mentak gering langsung ka Nya geus pokona mah lawan panggil mah sepak baju nasib ku dia. Soalnya tadi tabung gas ya minta kolak. Lihat aing makan dulu ya. Teh, hari dia naon maksudnya tadi kayo ge minta kolak. Emang dia puasa rajab. Hah? Nando? Masuk cek masih yuk. Cek. Ayo, Ro. Sip. Terasa kolaknya, woi.